Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing tereh beunghar. Tarik doakeun beunghar amin lagi. Sing tereh ka Mekah umurna sing barokah, rezekina barokah, rumah tanggana barokah. Nu teu ngajawab kelekna sing bekah. Tuh nu amin tuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimuraatil auladi wal banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqil hasanat wa nub'iduhum anil ma'asi wal munkarat. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi wal makhluqat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa kudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karomat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Wa qala aydan wa man aslama falyahtatin. Wa qala aydan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Mangga sareng. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah.
La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karami. Amin. Ya Allah ya Rabbal, bejakeun kanu geus nundutan eta amin karek ngamimitian. Biasana mun ngaji nundutan ngadenge amin teh curing hak, wajarkeun teh geussan. Padahal karek naik. Hadratil mukarramin, para toga, toma, toa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus kasepuhan ti ieu dusun Puhun, Desa Wanasaraya nu kusim kuring dipihurmat, wabil khusus Bapak Kepala Desa atanapi nu ngawakilanana sinareng reng-rengan barakallahu fi hayatihim. Amin. Kapayuneun keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Jaja Subagja kalih Ibu Ade Warde nu kusim kuring dipihurmat miwah sadayana kulawarga barakallahu fi umurihim. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah pangaosan dulur-dulur sim kuring urang Puhun kumaha darama. Alhamdulillah Allah ngersakeun sim kuring taya ciri ti tebihna, taya cita-cita ti anggalna, estuning dihin pinasti anyar pinanggih. Sareng sadayana jamaah Puhun ku kudrat sareng iradat Allah Ta'ala wengi ieu tiasa hadir dalam rangka silaturahmi ngalebetan acara pangaosan anu materina patali sareng tasyakur walimatul khitan Cep Reja Maulana Saputra. Mudah-mudahan riungan urang sing tiasa ngondang kana rahmat, barokah, magfirah, sinareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu hadir di ieu pengajian mudah-mudahan sing salamina jaranten jalmi nu bahagia. Amin. Hirupna sing seueur papanggih jeung kabungah daripada kasusah. Ibu hoyong bahagia, hoyong salamet, hoyong asup surga, haroyong maraot. Alim hayang ka surga mung paeh rek mana asupna. Aya laguna Bu, mapai jalan satapak ngajugjug ka dusun Puhun teu karasa capena sabab kuring naik ojek. Aya nu ngojek ka dieu aya. Nu penting mah bisa ngaji ka tempat anu dituju, rek ngamaksud tolab ilmu keur bakal hirup di dunia, petikeun engke hasilna mun urang geus ka akhirat balik ka Allah Ta'ala muga jadi ahli surga. Cereng basa ngaji di Mancagar mah langsung nembalan mun abdi ngahaleuang teh. Naon nembalanana? Tobat. Naon cenah Pak? Siga baji doroja ipongan. Siap urang terapkeun di dia siap. Mun abdi ngaos Quran ngawaler Allah. Laras nyebut ismudzat sanajan sakali malaikat di langit ribut mangmentakeun panghampura dosa keur jalma nu zikir nyebat Allah. Amin. Mun abdi ngaos sholawat tungtungna ngawaler sallallahu alaihi sareng. Nu katilu mun abdi ngaji kasurupan sinden alias sok kahaleuangan wios dabungan hoyongna dadan dakwah. Ibu jeung bapak sing tarik sing bedas nembalan tobat naon cenah urang teh seula ieu. Aduh Gusti abdi ampun teu kuat ngalahun munding tobat
terus tobat tuh munding di lahun moal teu pejet. Tangke urang kawitan ku kembang gadung di pengajianana wios. Tah sateu acan ngawitan ku kembang gadung ngadoakeun ka panganten, punten ka panganten sunat maksudna aya paribasa cek kolot dogong-dogong pelak cau pada nyeundak moal runtuh balaka tik-tik balaka comrang beuteung mu tik-tik mu balik berkat mah engke ge ku pajaja rek dibahankeun. Mun aya keneh ya saya saburok. Sateu acan ngaos urang sasarengan gas doa urang ku ngaoskeun sholawat nyebat-nyebat nami baginda Nabi junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikawitan ku ibtidak supaya langkung barokah ieu pangaosan ya Nabi salam alaika. Haturan jamaah dusun Puhun desa Wanasaraya urang kawitan pangaosan anu barokah ieu ku ngaos sholawat ya Nabi salam alaik pahalul qiyam muga-muga sing jadi tanda muga-muga sing jadi lambang urang sadayana para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngarep-ngarep hoyong kenging syafaat jaga di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbi ya Rabbi salatan wa Nabi najin lin Nabi najin li Ahmadina wa Madina kahilal ain kahilal ain. Semua berdiri untuk Rasulullah mahalul qiyam ya Nabi salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semangat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Semuanya ya Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah agisna bihajatina khususon wali hajati fa jaja subakya wa jajati bi arde warde syari'an bi izzatillah. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik maro'aina qadru ya wajah sururi. Yo ya Nabi
operator sound system bersolawat, kameramen bersolawat, semuanya yang hadir, Bapak Hajat, Ibu Hajat, Pak Kades bersolawat, Pak Guru bersolawat, Pak RW, Pak RT, jamaah dusun Tuhun bersolawat, sing jadi saksi jaga di kue kiamat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa dhali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini. Allah ya Nabi, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi falakilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadal walad waladan sholihan reza maulana sabitra bi'izzatillah. Ya wali al-hasanati, ya Rafi darajati, kafir anni ya dhunuba, waghfir anni sayyiati. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Allahumma salli wa sallim wazid wa ni'im wa barik wa azim wa karim wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat dipersilahkan dariuk deui bade. Rusuh gurung gusuh teu paruguh, gagancangan datangna ti setan. Al ajalah minas syaiton wa ta'ani minallah. Janten wengi ieu sabadana tartib bubuka saterasna ngaos sholawat, ayeuna urang ngaos al-fatihah sawang sulan wae mah. Mudah-mudahan doa urang nu diberjamaahkeun yakin sekeutna bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Aminan kusadayana, muga-muga ku garetolna Bapa jeung Ibu hadir ka ieu pangajian sing diistiqomahkeun ku Allah iman sintereng Islam, sing diharasilkeun tina sagala pamaksadan, sing dilancarkeun dina sagala urusan, dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin, wabil khusus sohibul hajat sohibul bait keluarga besar Pak Jaja sareng Ibu Warda di dieu Bu Ade,
Mudah-mudahan hajatna sing pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatna sing kebek ku keberkahan oge sinareng murang kalih nu dihitan. Anu tadi disebat namina Cepreja Maulana Saputra, ieu sing jadi murang kalih atana sing janten jalmi anu soleh, sing ageng milikna, sing sae nasibna bari berguna kahirupanana pikeun agama nusa katut bangsana. Amin. Umumna mah sadayana murang kalihna pajajanya saruna aya 3 murang kalihna. Muga-muga sing soleh jeung solihah hatena. Ageng milikna saya nasibna baroge ilmu sinareng pituduhna oge mudah-mudahan umumna barudak urang sadayana Bu. Aminan. Sing jaranten murang kalih anu cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, mujur jeung daek syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing ageng milikna sing saya nasibna bari sing dipaparinan ilmu ku Allah taala dibarengan sinareng pituduhna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala hadihin niyat wa ala kulli niyatin sholihat ala man nawa salafus solihun wal hadirun bisirri ummil Qur'an nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Kabingah ditampi syukur geus poho deui wae tobat. Yo sing tarik Bu, sing tarik sing bedas supados teu hees ngaosna. Kabingah ditampi syukur tahit ulah bari ambek katu deui tobatna. Tara agul kumuluhur musibah di tampi sabar urang puhun sadayana tara aral jeung subaha namanya kasanggakeun lagu kahiji Kembang Gadung. Ieu mah etang-etang ngahudangkeun anu nuju nundutan. Wios. Sabab ieu mah di Bandung lamun ngaji terlalu serius, terlalu datar, duka kunaon Bu urang Bandung mah nembe 5 menit anu ngaji engsel beheungna loba nu coplok. Komo mubaligna geus aki-aki salamna ngagaraya assalamualaikum 5 menit nu ngaji lep. Di Bandung ieu mah. Di dieu mah tiba heula. Di tengah-tengah aya nu Noel kagigireun eceul cenah punten bade ka jamban heula sugan teh nya bade ka jamban efek teh mantog ka imana hees. Matak sim guring syarat ngaos di mana-mana punten sate acan ngaji ya. Melak pare melak rambutan anu hanyir sok dibalur ngajina ulah sare ulah nundutan bisi ngadahdir ngelai ka batur. Siap molotot siap? Keun da moal lila. Da ngaji marek lila rek sakedeung amplop mah anger. Ngan sim kuring mah punten lain mubalik amplop. Saya salah satu mubalik yang tidak pernah menarik pengajian. Alhamdulillah. Naon sababna? Sabab kagaduh mustami teh kan beda-beda. Terus kagaduh masyarakat teh. Nu penting mah huyos ka abdi mah masihan gede ge, nu penting ikhlas. Beres kitu Bu? Keur naon mah keur maleutik teu ikhlas wah lapur eta. Naon margina abdi diajar ngalampengkeun hate Pak Ustad. Diajar ngalampengkeun hate termasuk bapak jeung ibu ngaji teh ibadah hate kudu lempeng. Leres. Lillahi ta'ala. Ulah karena jelema, ulah karena ustad, ulah karena mubalig, ulah karena ajengan. Sok seueur anu ngaji karena jelema. Lamun mubaligna nu hadir mubalig kondang datang ti ibu kota Jakarta pakaianna siga nabi pinuh jelema teh. Leres.
sok ondang ka dia mamah dede pinuh jelema, ondang ka dia Ustad Solmed pinuh hariri sabab tos terkenal. Nah pengajian rutin matara mantau naon geuningan sabab pengawasan rutin mah cenah mubalik nage mubalik lokal setempat nyebut lagi si kukut cenah aing ngebosen si kukut mah cenah nyebutna teh si kukut kos sok maraban matak urang teh kedah lempeng heula hatena kudu lillahi taala matak ieu mah alhamdulillah rek mubalik nu tebih rek nu caket rek kondang arek lokal da urang ngaji karena Allah kersawe ngalap barokah calik di pengawasan beras termasuk abdi mubaligna Pak kudu lempeng hatena ulah karena hayang kapake ku jelema ulah karena lamun mubalik lamun mustamina loba sumanget lamun saeutik teu sumanget berarti can lempeng abdi mah diajar ngalempengkeun hate rek mubalik rek mustamina loba sumanget abdi pernah ngaos mustamina 1000 leuwih bahkan 1000 pernah semangat pernah ngaji ku sabab hujan mustamina aya 30 urang sumanget kemana rundutan dinu duaan rundutan anu limaan ngobrol anu limaan deui ngopi nah semangat rek ngajina mustamil loba semangat sakedik oge semangat rek hujan angin semangat arek banjir semangat rek halodo semangat karena itu tidak penting nu paling penting di mana beres ceramah memeh balik menang amal amplop atau aing karena duit gitu nu penting jadi amal soleh kanggo urang bakal balik amin da sadayana ge bakal balik ka Allah leres di mana balik mah moal mawa harta banda matak tong loba-loba teuing duit teh moal dibawa maut leres mobil tong alus teuing moal dibawa maut geus maut mas semua akan kita tinggalkan naon nu dibawa amal soleh yatsbaul janazah salasun maluhu ahluhu wa amaluhu nuturkeun jenazah teh tilu hiji hartana dua keluargana tilu amalna anu dua mah balik deui anu hiji bakal marengan nyata amal muga-muga ieu pengajian sing janten amal soleh kangge urang sadayana sampereun jaga uih ka alam barzah jeung ka alam akhirat amin ya robbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah kembali kana syarat nu tadi naon cenah wawan meuni rewel ngaosna teu kenging nundutan sabab abdi rumasa datang ti Bandung ka dieu nyandak ilmu teh teu loba mung nyandak ilmu sakedik tapi hayang manfaat amin coba lamun abdi ceramah mustamina sarare manfaat teu ceuk kolot aya 5 nu teu manfaat teh hiji mere dahareun kanu wareg manfaat teu nomor kedua haharewosan jeung jelema torek ya bener Bu mun aya nu budeg ulah diharewosan toel nu katilu ngajak senyum kanu lolong aya nu lolong urang teh senyum hayang disebut amis budi nya boro-boro dibales teu katingalieun engkena urang S3 suraseri sorangan anu kaopat nu teu manfaat teh lalaki ngalamar ka awewe nu geus dilamar ku lalaki sejen jauh di jugjug anggang teang seorang lalaki ngalamar ka hiji awewe nu tos dilamar ku nu sanes cek bapana teh punten nu kasep lain ku bapak dikoretkeun ngan pun anak teh geus aya nu ngalamar lamaranana ku bapak geus ditarima ci kira-kira eta budak ngora nyarios panjang lebar manfaat teu bakal ditolak dituluikeun oge haram walayah tubu ahadukum ala hitbati ahihi haram hukumna seseorang ngalamar ka awewe anu geus dilamar ku nu sanes cek eta budak teka sawang ti anggalna geus poho deui wae tobatna padahal ngetes teka pikir ti tadina tah gitu disarada sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang kitu cek eta budak nomor kalima nu teu manfaat teh lamun mubalig
atanapi ustad atanapi ajengan sahabat masihan ceramah tausiah ka mustami anu sare manfaat teu cek si cepot di Bandung aya juri jeung ririwa meuli jengkol make kolor aya ijid aya ngewa ngajak ngobrol jeung nu molor laras abi lain sembarangan sok buka ku bapak kitab Ta'limul Muta'alim sururun nasi fil labsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas bakal bunga hiji jalma dina waktu make pakaian anu weuteuh jeung bakal ngumpul ilmu wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas lamun anu ngajina henteu sare henteu nundutan mudah-mudahan cek abg sanaos ilmuna mah sakedik da saeutik ewang sadaya ge tapi muga-muga sing jadi ilmu anu manfaat amin. Kembali karena bahasan materi sadayana nutos rumah tangga nu kagungan putra hoyong gaduh murang kalih anu soleh beres sabadana didoakeun tadi saya preja umumna barudak urang sing soleh jeung solihah hatena mudah-mudahan salianti doa bapa jeung ibuna kersa merjuangkeunana amin. Naon margina kersa merjuangkeun sabab cilaka lamun urang boga anak teu soleh cilaka laras pak rugi anu kacida gede na lamun urang boga anak urang teu soleh betul naon sababna rugi ngabiayaan anak mahal ngurus anak capek laras pak capek ngurus budak boro-boro ngurusna nyieun nage capek nyieun nage capek naon buktina bapak sakumaha capek na macul tarana pikakeun ganggalaan kolor tapi nyieun budak mah kolor gedilaan coba ke sanglut leet jadi cangkeng deh ya cicing udah ketik betong nyengir mau ngarti gitu laras gitu nyieun nage capek abi gitu ngesang ceramah margi benten dia daerah najeng Bandung abi daerah pegunungan rada dingin ayeuna ka dieu rada hawana panas capek nyieun budak teh Bu Pak nya naon margina geuningan lamun hayang jadi anak makomo doa nage kudu sae mun hayang jadi boga budak soleh jadi manusia mah berhubungan badan benten jeung sato kedah naon aya heula doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana kana poho deui eta doa kemudian cek ajengan cenah lamun aya dina hate aya harapan hayang boga budakna lalaki beda dina tata cara kaifiahna mancalna kudu dibelah katuhu lamun budakna hayang awewe mancalna ti kenca can gayana ulah angger wae kudu beda-beda pan loba gaya-gayana teh hiji aya gaya bancet nagog teh kumaha eta bancet nagog tangke teh mun malam Senin bancet nagog teh malam Salasa ganti ulah eta deui ngaranna teh gaya greyem nilem malam Rebo ajul gedang malam Kemis geus we apal abi gebeja tinu gelo tanu pang alusna engke malam Jumaah gaya jair kasaatan bapak teh nyanyi cing cangkeling manuk cingkleng tuh ada rapal geuninnya urang puhun blos ka kolong bapa satar tah ieu untung ararapal ya anu kudu ngalagu ieu anu meunang ngalagu ieu bapak-bapak anu tos rumah tangga leres sabab lagu ieu terkenal di Jawa Barat adalah lagu nu paling porno di dunia wios dibahas wios hampura lah da budak leutik ieu aya sakedik ya ieu teh lagu porno Pak bisisan apal we urang puhun naon geuningan lagu porno sabab lamun dipariksa dina segi hartina anu ngalagu ieu teu meunang awewe teu meunang lalaki anu can nikah anu meunang ngalagu ieu adalah laki-laki anu tos nikah anu tos kawin naon sababna sok tingali hartina cing terang teu cing teh eta teh ceuk santri dicandak tina kalimah fiil amar fiil madina cang-canga lamun ditasrif cang-cang ayu cang-cing ucang-cang atau wacing cangan fahuwa mucang-cingun wadaka mucang-cangun cang-cing sumahu dipat cang pasoro cing naon hartina cing hartina teh menta naon cenah sok dipakekan ku urang cing lah ngesan rokok sabatang make naon tah
cing cing panjenenkeun kopi make naon cing jadi cing teh Pak menta naon cang ari cang teh kacang nu mana keling teh bisa hartina hideung bisa hartina kadempet belum tahu dia sok da porno terus teh porno itu jadi lamun cek bapak cing cang keling eta teh mah kacang nu hideung kadempet naon cenah menta kacang nu hideung juga handap ieu manuk cingkleung manuk cingkleung arek cinetan lamun geus cinetan blos ka mana ka kolong lamun geus asup ka kolong bapak satar bulan nang reuneuh belum tahu dia jigana karek apal ya orang puhun cing cangkeling untung dibejaan ke orang Bandung tangke lamun bapak ngajak pamajikan malam Jumaah sare anu rasmi bisi era ngajakna kieu mah ayeuna urang CCM cece naon CCM cece cing cangkeling manuk cingkleung cinetan menang teh Ustad Bandung gitu alhamdulillah tah bapak ibu sadaya perjuangan bapak perjuangan ibu di nararaga nyolehkeun nu jadi anak insya Allah bakal dihargaan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin naon margina aya dosa Pak nu teu bisa dihampura ku salat nu teu bisa dihampura ku puasa nu teu bisa dihampura ku ngaji nu teu bisa dihampura ku jihad walakin yukaffiruhul humum fi talabil maisyah tapi bakal dihampura dilebur eta dosa bapak-bapak nyaeta dengan cara bingung dengan cara pusing bingung naon fi talabil maisyah dina neangan nafkah keur kahirupan anak jeung istri urang kecelakaan kesang nu dikeluarkeun ku bapak bakal janten kiparat dosa lamun urang diniatan milarian nafkah milarian rizki tolabul kasab wajibun katolabil ilmi milarian usaha teh wajibna persis jeung milari ilmu apalagi ibu anu ngandung jeung ngalahirkeun bayangkeun ku barudak 2 poe 2 peuting indung urang nandonkeun nyawa leres kocenyak dengek guyang getih hayang ngalahirkeun nu jadi anak leres ngan untung ibu-ibu ku Allah dibere kajag-jagan luar biasa hebat sekali disebut nage Wonder Woman naon margina ibu-ibu sering keluar darah tapi tetap diberi kekuatan leres mentak lamun abdi pawawan yuk ditanya jago mana lalaki jeung awewe cek abi awewe naon margina lalaki sakumaha jagona sakumaha hebatna eueuh nu sanggup hamil jeung ngalahirkeun aya di dieu bapak-bapak ngajuru aya leres kemudian di mana keluar darah pan sok leuleus bayangkeun ibu-ibu keluar darahna anu boga anak 10 nu boga anak 11 sakali ngajuru tara kurang di setengah liter darah nu keluar teu acan darah menstruasi tapi ku Allah dikersakeun di mana ngajuru keluar darah nipas jag-jag deui ngajuru keluar darah nipas jag-jag deui laras Bu inilah kekuatan awewe bapak-bapak pernah keluar darah pernah ngan sakedik dina waktu disunatan laras kitu ge ngan saacret ibu-ibu mah nu boga anak loba 10 11 12 pan aya mito asim kuring 11 ieu teu nanyakeun ge coba da jag-jag wae mau asim kuring alhamdulillah coba lamun bapak-bapak disunatan tong 11 7 kali we sunatan pira ku teu paeh buntungnya laras nah, tapi ibu-ibu mah jag-jag deui sabab naon deui sim kuring ditanya ngajawab awewe leuwih jago sabab awewe boga hiji senjata anu fungsina bisa maehan nu hirup jeung ngahirupkeun nu paeh tuh bapak sia cenah ku emak geus dipaehan cicing budak ketik tong nyengir moal ngarti naon ngaran senjatana ngaranna teh adalah kembang cangkok Wijaya Kusuma nyaeta nu dekok nu aya di tengah-tengah belum tahu dia tah jadi sakali deui urang lamun boga anak teu soleh rugi lamun boga anak teu soleh teu boga ilmu cilaka naon sababna moal bisa silih syafaatan di akhirat kusabab kitu lamun hayang boga budak soleh salianti didongakeun kedah diperjuangkeun kawajiban sepuh kanu jadi anak kudu dilaksanakeun da teu loba ngan tilu kewajiban kolot ka anak hakul walad alal walid salasun
ayyusammiyahu idza wulida wa yu'allimahu idza aqala wa ayyunkihahu idza adraka. Nanti lu kewajiban kolot kanu jadi anak tilu guruntul nu kahiji merengaran di mana lahir. Leres wajib masihan nami di mana budak urang lah lahir. Namina nu kumaha saur Kanjeng Nabi innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya engkau akan dipanggil Allah nanti di hari kiamah dengan namamu dan nama bapakmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mun urang jadi ahli surga, amin. Engke teh bakal diabsen masuk surga. Ya Reja bin Jaja masuk surga. Ya Anu bin Anu, ya Anu bin Anu. Jadi bakal dipanggil ku malaikat bi asma'ikum wa asma'i abaikum dengan namamu dan nama bapakmu. Ku sabab kitu fa ahsinu asma'akum. Kudu ngaluskeun aranjeun kana ngaran-ngaran budak aranjeun. Jadi sing sae Bu namian urang kali namina Islami da urang mah umat Islam dina Al-Qur'an atau candakna leres li sajidin dina Quran surah Yusuf aya bahasa li sajidin sugan pakai ngaran budak Muhammad sajidin supaya budak daek sujud ka Gusti Allah. Muhammad syakirin atanapi tiasa nyandak tina asmaul husna ngan kedah ngangge abdu di awalna ulah langsung asmaul husna hukumna haram anu nami-nami Allah anu 88 ya 100 tinggi Allah jadi haram lamun orang boga anak sangaranna ieu Allah haram sangaranna ieu budak teh Rahman teu meunang sangaranna Rahim teu kenging tapi kedah ngangge abdu Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Kudus. Naon sababna? Eta mah nami Gusti Allah. Jadi lamun ngangge abdu ai abdu teh artina hamba, hamba Allah yang Maha Penyayang. Abdur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, Abdur Rahim. Nah budak ayeuna asa gengsi lolobana dibere ngaran alus teh. Teras. Lolobana ngalan di sorangan. Geus alus dibere ngaran Abdur Rahman dipanggil Omang. Abdur Rahim si Oing, Abdur Rojak jadi si Jack. Geus alus bapana ngaran masehan nami Abu Bakar. Pedah dagang minyak ke Jakarta diganti jadi Van de Becker. Parupa pan. Ya, kamari usum corona ulah dikenang. Aya kanu dikenang pakai ngaran budak. Pedah lahir usum corona ngaranan Siti Corona. Ngaranan deui Virus Abdul Covid. Aya nu ngaranna teh Udin Rapidin, aya Usman Sweban, awewe di ngaranan Ai Vaksinawati, aya vaksin. Kade ulah dikenang eta mah Bu. Beda urang dieu cenah. Budakna lahir pas keur dibagi bansos dipake ngaran Neneng Bansoswati. Teu kudu eta mah da panyakit. Kemudian aya deui nu ngaranna teh pedah keur lahirna teh ambulan pulang anting dipake ngaran Nurul Ambulan Ningsih. Teu kedah lah eta mah panyakit. Teu kedah dikenang. Sabab 2 tahun kamari mah panyakitna naon ge leungit nu aya corona. Terusnya. Ya, maka simkuring setiap ngaji waspada harus, fobia jangan. Waspada mah harus, tapi teu kenging naon? Fobia. Naon fobia teh? Ketakutan yang berlebihan. Sapatos bapak atau ibu nu sieun ku hileud ningali karet geulang siga hileud. Da fobia eta. Nya. Ningali sendal budak siga hileud eta mah naon? Fobia. Seperti bapak jeung ibu nu sieun ku Covid, sieun maot ku corona, sagala penyakit dianggap wae corona. Di Bandung gitu. Di dieu mah moal pati beda. Harusnya asal di swab di rapid positif wae. Aya anu sales mah saluran leho sedikit macet dianggap corona. Di abdi aya anak tatangga pedah 2 poe 2 peuting calangap teu bisa balem disangka corona padahal korongna gede. Aya deui nu kacugak ti kotok wae dipariksa positif positif bau. Jadi kanggo urang sakali deui waspada harus, fobia jangan. Naon margina? Corona boleh ada tapi akidah jangan sampai goyah. Siap? Corona boleh ada, akidah jangan sampai goyah. Alhamdulillah ayeuna naon new normal berjalan deui
lamun selama lami ka ditu lockdown kemudian PPKM terang PHP-keun pemajikan kami toha eta. Nah, alhamdulillah pan ayeuna tos normal deui, mudah-mudahan sing normal alam dunia saterasna. Amin. Ulah sampai dioyag-oyag rek dijieun ku jelema arek alami pokona mah corona geus aya. Terus berarti geus jadi takdir ti Gusti Allah. Urang tinggal menyikapi na sing langkung eling ka Allah, langkung seueur ngaoskeun doa tolak bala. Muga-muga ku ngaoskeun doa tolak bala ya, apapun yang terjadi pribadi, keluarga, lingkungan, lembur urang sadaya nanti kawit pamimpin nepi ka rakyatna sing aya dina kasalametan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang ngos Fatihah sakalian ngawang naon hitung-hitung ngaruat lembur Wanasaraya nya. Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, urang diruat dusun Puhun khususna urang maca doa tolak bala sakali ewang tuturkeun ke ditungtungan ku surah Al-Fatihah sing hadir hatena ieu lain doa anu murah Bu, ieu adalah ijazah tipun guru langsung di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya almarhum almarhumlah Ki Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Jadi upami di dieu aya alumni Cipasung ta ieu jebolan asrama pusaka di Pondok Pesantren Cipasung di Tasik. Maka simkuring apet sareng pun guru dikersakeun di paparinan ieu doa tolak bala sasiereun sabeunyereun dina kitab senjata mukmin diuningakeun ieu teh adalah hitung-hitung ngadamel benteng, hitung-hitung ngadamel hijab penjaga hijib supaya urang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang balai dunya jeung siksa di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibabuna tabaraka hitonuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sod kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasayakfika humullah wa huwas samiul alim tahassontu bil izzati wal jabarut wa tawakkaltu alal hayyi alladzi la yamut isrif anna hadal bala isrif anna hadal waba isrif anna hadal gola isrif anna hadal pitan isrif anna hadal mihan isrif anna hada corona isrif anna min syarril a'da wal hasidin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Teraskeun Bu. Nya can ngajina. Nembe ngadoakeun ka sadayana jamaah urang dieu mudah-mudahan sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala
tina pirang-pirang balai sareng musibah. Amin ya robbal alamin. Ayeuna urang ngadongakeun reja Maulana Saputra ngan ngadongakeunana rek make lagu wios. Hitung-hitung wawan kasurupan Oon B teh tatangga urang Sukawening. Ieu ngalagu ieu budak alus judulna teh Jang Sing Jadi Budak Soleh. Wios dilagukeun wios. Ya, bisi rek nyawer ka tukang keyboardna mangga apa jaja. Moal ditolak keur nambahan bensin. Siap? Urang ngalagu hitung-hitung jadi doa. Jang Sing Jadi Budak Soleh. Wilujeng tebang sareng nada dan dakwah di Pondok Pesantren Al Khair. Lagu janten doa supaya naon urang ngangkat budaya Sunda tapi dibarengan sareng eling ka Allah Subhanahu wa taala. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar tina kurang ulah nepak dada beunghar, salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidup bisi kufur. Jang sing jadi jalma hade, sing jadi jelema gede, beunghar harta jembar hate. Jang hidup sing ngajalma turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku Allah gingsir, ngarah aya anu ngageuing, mangsa lengkah ninggang salah. Atur nuhun, atur nuhun. Sing pintar tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinang ibagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jalma soleh. Sim guring ngahaturkeun hatur nuhun jazakumullah khairan katsira. Hatur nuhun Pak. Bisa pada nyawer sedekah moal nolak moal. Mudah-mudahan diniatan sedekah wae sing jadi ganjaran, sing jadi tolak bala, sing jadi sababiyah dipaparinan panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak, terima kasih. Bedah di dieu sok aya dangdut, sok disawer. Kiraku aya ka artis balagur, aya ka ustad caricing. Tapi nuhun teh teu naon, teu naon. Jang sing jadi jalma hade, sing jadi jelema gede, beunghar harta jembar hate. Jang hidup sing ngajalma turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku Allah gingsir, ngarah aya anu ngageuing, mangsa lengkah ninggang salah. Sing pintar tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinang ibagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi
jalma soleh. Hatur nuhun teh, hatur nuhun. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sing digantian ku Allah ku rezeki anu berlipat ganda. Amin. Hatur nuhun Ibu Hajat. Kieu ngeunah nada dakwah teh. Loba nu sedekah. Terima kasih Pak, terima kasih. Jang sing jadi jalma soleh, mudah-mudahan sedekahna sing digantian ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Pak, pemilik rezeki anu berlipat ganda. Amin. Hatur nuhun. Tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur darah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarapinang di bagja salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jalma soleh, jang hidup sing soleh. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mudah-mudahan ngalangkungan asmana simkuring tim nada dan dakwah ngahaturkeun jazakumullah khairan katsira ka bapak-bapak ibu-ibu anu parantos berbagi milik rezeki sedekah. Ai pengajian malah ulah disebut nyawer sedekah we. Terus Pak, mudah-mudahan sing jadi barokah sing digantian ku Allah ku rezeki anu berlipat ganda. Amin. Sebenarnya mah abdi teh heureuy ngetes we ka urang puhun. Balager teu kaajengan. Ternyata alhamdulillah balager. Nah padahal mah kanggo naon kan ayeuna dan dakwah ngangge player, ngangge keyboard. Lamun seueur nu nyawer, engke teh sebagian mayar tukang keyboard teh tidingnya. Jadi amplop puing we teh tinu hajat. Belum tahu dia. Ngan untung sim kuring mah lain mubalik ampau. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Tak itu rupina dina acara pengawasan nada dan dakwah teh diselang-selang ku ngahaleuang. Wios Bu. Sabab abdi kalebet mubalik nu teu fanatik kana seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Dengan sedekah hidup menjadi barokah. Amin. Jadi penting ieu mah Pak opat. Ilmu, agama, seni sareng sedekah terjadi ya di dina perhajatanana Pak Jaja. Bisa aya ustad ajengan anu langsung fanatik nyebutkeun seni haram. Sok kayaknya abdi mah tara ngajawab ku dalil, ngangge logika. Cik abdi pangarsa punten, upami seni haram, naon dina kahirupan urang anu sapopoe dilakukeun nu leupas tina seni. Sadayana ge bakal indah lamun make naon? Seni. Laras Bu. Termasuk ibadah, Pak. Ibadah teh make seni. Contoh, ngaos Quran make seni. Baca sholawat make seni, sholat make seni, azan make seni. Laras tadi di dia al ustad ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, raos ka kupingna raos. Kumargi ngangge seni, ngake lagu, aya lagu bayati, aya soba, aya hijaj, aya sikah, aya nahawan. Laras coba lamun ngaos Quran teu make seni, raoseun moal. Moal. Aya imam salat maghrib di masjid maca Fatihah na lempeng. Teu make seni cek imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmum tanya amin, mam. Gara-gara teu make naon? Seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Nu azan, ngangge seni teu. Adan maghrib sareng adan subuh beda, Pak. Lagamna kumargi make seni. Cobaan dina adan subuh Hijaz.
as-salatu khairum minan naum. Insyaallah lamun unggal subuh aya nu adan minimal sorana siga kitu anu keur sare ge bakal leuwih tibra sarena. Nah, coba lamun nu adan teu make seni raoseun teu. Cek nu adan teu sanggeunahna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sim kuring yakin jelema lumpat ke masjid marwa bedog. Ari maneh adan atawa ngajakan perang. Kumargi adana teu make naon? Seni ngan ayangan. Seni teh suci, seni teh teu diharamkeun ku agama. Bahkan sebagian wali-wali Allah anu dakwah nyanda kendang penca, anu dakwah ngange bonang, anu dakwah ngange kendang. Leres seni tut suci ngan ayangan. Sagala rupa lamun ditungtungan kungan jelema sok ngarangkog deui Pak. Leres Pak Ustad Wawan, ieu di puhun aya awewe gelis teh ngan ceuli nangucur. Naon ngaranna di dieu nu ceuli nangucur Bu? Conge. Cek sim goreng teh keur naon awewe gelis kada bau atuh ceuli nangucur mah. Seni teh teu haram Pak, ngan nu haramna mah dampak negatif tina ayana seni atanapi pelaku-pelaku seni nu teu make aturan-aturan agama. Anu dibarengan sareng poho, dibarengan sareng teu eling ka Allah. Matak abdi peuting ieu rek ngalagu dangdut hayu, ngalagu Sunda siap, ngalagu India mangga, ngalagu naon deui sholawat Nabi komo eta mah kewajiban. Nu penting mah laguna naon ge dibarengan sareng eling ka Gusti Allah. Pawawan cenah kami mah resep lagu Sunda hayu nu penting Bapak apal eusi jeung jerona lagu Sunda. Laras nembe naon laguna jang sing jadi anak soleh eusina kan doa. Laras cek ibu teh kami mah cenah resepna lagu qosidah hayu nu penting ibu apal eusi jeung jerona lagu qosidah. Cek nu hajat cek bu ade teh kami mah cenah resepna dangdut hayu nu penting ibu apal eusi jeung jerona lagu dangdut. Cek bapak teh kami mah cenah resepna lagu rock mangga nu penting bapak apal karena eusi jeung jerona rock. Pasti apal. Loket godeg ngaranna teh nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kitu Bu. Jadi sagala rupa teh bakal indah lamun ngangge seni ngan anu haramna mah upami urang aya praktek seni mengabaikan syariat-syariat agama. Jaipongan teu naon, kiliningan teu naon. Tadi teu naon? Tadi buruk mangga ngan kudu bisa ngajaga ketertiban ulah dipake ajang kamaksiatan. Di Subang di Karawang loba jaipongan cek sim goreng mangga nu penting jaga keamanan jaga ketertiban ngan kadang sok loba nu mabok. Larasnya ta eta nu haramna mah bajir dorna mararabok budak ngora maraen kocolok nu dipoek calak colok mantang jadi haram. Da eta nu haramna mah ngarujitan kana naon kana seni. Lamun ku bapa di Teleman lagu Kembang Gadung nu tadi dimimitian ku bismillah laras jeung alhamdulillah muji syukur eta teh ajaran kapungkur baheula. Beusi teu percaya ku abdi dicontohan mun aya jaipongan geuningan sindena rapih pakaianana ngangge adat Sunda laras tara naon tara dihandap jara oge dihandap ngajejer dina panggung make pakaianana sopan gorowok teh cek sinden. Bismillah poho deui wae tobat lagi. Bismillah ngawitan manggung tah tobat gitu Pak. Bismillah ngawitan manggung geuninganan eta muji syukur kayang agung nadawi di maha suci. Laras gitu laras itu kan jaipongan ngan kade bapak ibu kudu pesen
naon geuning pesen lamun hajat nyunatan ngondang jaipongan harewoskeun ka sinden punten laguna kudu nu sae sabab naon lamun laguna goreng bisi jadi doa sabab setiap ucapan-ucapan jelema komo bebarengan eta teh sok jadi doa abdi ngajak naon tadi tobat supaya bapak ibu jaranten jalmi anu kersa tobat ka Allah Subhanahu wa taala amin pokona mengaji jeung wawan merek ngarti rek teu tobat teh terus ibu teh ece teh nepi ka balik teh wios tobat engke teh isukan balik ngaji aya nu teu ngaji sok nanya itu teh ece meunang naon cenah ngaji tobat babari ini malanana ieu mah aya di Karawang aya nu hajat nyunatan ngondang jaipongan sinden kemudian sinden teh nyanyi sugan teh alus laguna kintunan lagu ti Sohibul Hajat dupi lagu nu dipundutnya eta kopi susu sugan teh alus lagu kopi susu teh ieu lagu urang tuduhkeun ka murang kalih muga-muga sing siga kopi susu bayangan abdi sugan teh kopi naon kopi susu teh hitam manis celengkeung teh kieu laguna Pak rumaos abdi mah hideung rek milih caroge bodas sangkan anak jadi belang awak hideung beungeut bodas tuh ngalebok budakna jiga Semar gara-gara laguna kurang eceug dia ondang kudu ngawinkeun der ngalagu awet rajet ulah begitu leresnya kudu nate lagu-lagu cariosan anu sae leres sabab cariosan jelema itu adalah doa ngetak kembali kana materi simkuring nu tadi kembali deui jadi kewajiban kolot kanu jadi anak tilu hiji merengaran nu kadua ngadidik di mana geus bisa mikir kewajiban magahan praktek wudu aqaidul iman baca Quran lain kewajiban guru ngaji kewajiban indung jeung bapakna salarasna mah laras ngan lamun indung jeung bapakna teu mampu atanapi mampu tapi ngan teu aya waktu ku sabab sibuk tiasa dikengkenkeun kanu daekeun jeung kanu bisaeun nyata kasaha ka ahlina kasaha ka guru ngaji laras Pak Ustad dongkap ka bumi na abdi teh rumaos sirup teh bodoh ka bina-bina dina agama tapi abdi teh yang boga budak soleh budak ngarti kana agama kajeun abdi bade nitipkeun pun anak Pak Ustad cenah ngaos di dieu titah mondok di dieu titah masantren di dieu kajeun abdi siap pios abdi nu ngeusian beuteungna besi kalaparan abdi nu ngeusian makean bajuna besi katirisan wayahna Ustad pangeusiankeun otak jeung hatena ku ilmu pernah Pak kitu Pak Bu nitipkeun murang kali ka Ustad pernah nya kedahna mah titipkeun da budak urang teh lain budak monyet aya indung bapana leresnya eta teh supaya pindah akadna tadina amanah Allah dititipkeun ka ibu Rama lamun geus bab ibu aya bahasa kitu ka ustad pindah ka guru ngaji jadi lamun eta budak teh diwurukan guru ngaji ka asup kitman nyumputkeun ilmu matak berat di guru ngaos teh kitu ge lamun dititipkeun wios piwarang masantren di dieu abdi siap ngabekalan ka ustad tak iya kanggo bekal pertama bulan abdi kanggo budak abdi beas 10 kilo tak itu kanggo Pak Ustad dana mobil 4 ton gitu udah nam ya osok itu osok pan balalager orang dia kuduna teh balager ka guru ngaos teh laresnya ya imah kadang di Bandung bager kene ka monyet daripada ka guru ngaji di Bandung ibu bager kene ka monyet daripada ka ustad nah cenah wawan berani ngomong gitu punten loba contoh rek mangkat mah ka Taman Sari ka Taman Safari ka kebun binatang di Bandung keneh geus meuli jeruk terusnya datang ka ditu dialung-alungkeun sodakoh dibikeunan ka monyet balager ka monyet tapi ka ustad pengajian rutin poe minggu sugana anu pernah mawa jeruk 2 siki disimpen dina meja Pak Ustad ieu manawi bilih lieur nerangkeun pernah gitu eueuh di terusnya berarti bager kena ka monyet daripada ka ustad oh cenah ustad beraga 2 siki teh tisa urang Bu lamun Pak Ustad gaduh murid gaduh jamaah 100 urang kali 2 jeruk geus sabaraha puluh kiloan laras engke teh bakal leuwih jongjon ngajar ngaji nah sabab bisa ngajar ngaji bari dagang jeruk belum tahu dia tak anu mawi sing bager ka saha ka guru ngaos pabi barokati sapakoti abihi wa ummihi ayyakuna ibnuhu aliman amin
mun bapak ibu masantrenkeun budak kahiji pondok pesantren kahiji pangaosan abdi ngabejaan sing bager ka guruna insya Allah naon margina ku barokah kabageran indung jeung bapakna ka guru ngajina ayakuna ibnuhu aliman kabuktian anakna teh tereh bisa ngaji tereh jadi jelema alim amin aya urang dieu nu masantren aya seueur alhamdulillah kade ulah jiga tetangga simkuring loba geuningan anu nyebutkeun dan pikiranna dunia nanaonan cenah Pak Ustad masantren hayang nanya cenah lain teu hayang budak eceu masantren teh ngan lamun masantren jadi naon cenah ka ditu angger nyebutna teh jadi naon cek simkuring balagug nyebut jadi naon piraku masantrennya angger jadi jelema piraku masantren jadi bayawak aya anu masantren jadi bayawak udah cenah atuh paling jadi ustad cenah ustad mah cenah hese neangan duitna rek di mana nyatu naudzubillah min jiga teu boga pangeran nyebut di mana nyatu padahal budak TKG apaleun nyatu mah tina piring terusnya sanguna tina piring cokot ku kokod am kana cungur nyatu ngaranna beres keheul tuh anu gitu wah cenah embung aing jadi ustad jadi kiai mah cenah mentak sangsara di mana aya ajengan sangsara terus Bu di mana aya ajengan miskin aya ajengan balangsa nu puguh mah barokah alhamdulillah teu kudu katingali usaha nu puguhna ku jelema nu penting mah Allah moal kabayakeun stok rezeki lamun urang kersa ngahirup-hirup agama Allah amin intan surullah yang surkum lamun anjeun nulungan agama Allah yang surkum sakabeh pangabutuh jeung kahayang anjeun ku aing cek Allah bakal ditulungan amin ya robbal alam gitu Bu sok tingali komo ajengan zaman ayeuna ustad mobilna marewah ka Mekahna pulang anting pamajikanna geuna rambahan teu sakedik panu gitu iwati ieu nu henteu alhamdulillah sabab mah takwa takut sama yang tua tah ku margi naon teh ku margi tos aya bagian ti Gusti Allah ka pangarsa ka Pak Ustad di dieu ke satempat abdi mah sasadu ti awal keneh abdi ceramah model kieu lain ku bisa ngaji tapi geus aya nasib bagian ti Gusti Allah takdirna abdi kedah silaturahmi sareng urang puhun dina wengi ieu naon sababna ku silaturahmi janji Rasul ayu bisatallahu fi rizqih bakal dijembarkeun rezeki amin wa ayun sa'alahu fi atharih bakal palanjang umurna lamun bapak ibu hoyong babari milik rezeki sareng panjang umur sing garetol silaturahmi amin ya robbal alamin itu pesan dina agama maka diniatan ayeuna ngaji hiji ngaji teh keur eling ka Allah dua sarana diijabahna doa leres naon sababna abdi yakin diijabah ieu nu hadir leuwih ti 40 urang Rasul pernah nyanggemkeun kieu Pak duaul arba'in ka duail malaikah doana jalma muslim 40 urang sanajan pabaliut sok loba keneh migawe dosa kaduail malaikah darajatna persis seperti doa malaikat dina pada yakin sekeutna bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin mudah-mudahan saha we teu terang lisan saha nu diijabah doana leres pan ieu nu hadir seueur aya 40 400 aya jeung nu diarima insyaallah piraku hiji wae mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kadua nu paling diijabah teh doa indung ka anak doa indung kanu jadi anak nabi ka Rasul mengatakan doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi doa indung nu ngalahirkeun kana jadi anak darajatna persis seperti doa nabi ka umatna dina pada yakin sekeutna mustajabah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin mentak ibu kudah sering ngadoakeun kana jadi anak ku doa-doa nu kasayan ku doa kebagjaan ku doa kesuksesan doa ibu teh seukeut pisan jadi ulah saucap-ucapna ulah saomong-omongna ulah naon nyarioskeun hal-hal nu awon kana jadi anak budak urang bodoh sebut si pinter supaya jadi doa budak urang bangor sebut si bager ulah sampai indungna teh ngaluarkeun kata-kata nu goreng pedah budak jajan wae sajam sakali sia teh jajan wae kalakuan teh jiga setan cek budak teh kan malikeun siapa dulu dong mamahnya gitu budaknya setan mamahna juri ambek indungna puirkeun ceulina nepi ka pegat naudzubillahi min kadang-kadang ngadidik anak sok aya nu make nafsu
padahal teh kenging make nafsu kedahna ngangge ilmu kedah ngangge ilmu cara ngadidik murang kali kumaha asalkan memberikan teladan yang baik kana jadi anak hayang pendidikan 5 tadi hiji pendidikan akidah 2 pendidikan ibadah 3 pendidikan sosial 4 pendidikan mental 5 pendidikan akhlakul karimah eta penting disampaikan ku indung bapak kana jadi anak. Pak Bu bade naros ai surga aya di mana? Surga aya di mana? Ari Nabi aya di mana? Kok diam aja? Nabi wir sebenarnya. Kalah redang ya. Urang ngabejaan ya ka urang puhun. Surga aya di imah. Nabi oge aya di imah. Naon cenah wawan nganyanyahoanan? Tadi bapak jeung ibu aya nu nyeletuknya dina telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kitu hadisna. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ai indung urang aya di imah kan? Aya di imah nu masih kena jumeneng. Aya nu geus maot mah di alam naon? Di alam kubur ngan bapak kudu sering ziarah. Minimal unggal poe Jumaah ka ahli kubur. Da sim kuring mah NU. Di dieu sami NU. Nya teu fanatik kana ziarah kubur, bahkan menganjurkan setiap hari Jumat man zaro qabra walidaih sajalma nu mengunjungi berziarah ka mana? Ka kuburan indung jeung bapakna yaumal jumuati dina poe Jumat summa qara'a Yasin minimal maca 1 surat ya Yasin gupiro lahu bakal dihampura dosa-dosa eta jalma ku Allah berarti secara otomatis mun dosana dihampura ku Allah dosa nage ku indung bapak nage dihampura amin ya robbal alamin sing getol mengunjungi makam Ibu Rama ulah ieu maka para wali mangkat larasnya ka Wali Songo ngilu ka Demak meni sering ari tukangan imah di kebon awi indung bapak hare-hare teu di ziarahan kedah nama nu paling diutamakeun teh saha Ibu Rama heula nambe keluar laras kitu tabarukan silaturahmi sareng silatur arwah silaturruh ka para wali sabab naon tadi sim kuring nyebatkeun surga aya dina dampal telapak kaki ibu eta teh hadis tapi majaji. Naon maksud majaji lain secara hakiki tapi majaz kiasan. Naon kiasan teh lain berarti barudak balik ngaji kudu neangan surga dina dampal suku indung. Aing cenah penasaran hayang nyaho. Surga balik ngaji teh der di korehan dina dampal suku indungna. Surga teu kapanggih nu aya kekeongeun jeung rorombeheun. Da sok tukang ka sawah. Eta teh majaji, hartina kieu hakikatna. Lamun orang bener di akhirat hayang jadi ahli surga amin di antara carana mulyakeun hormati agungkeun bagjakeun indung urang eta teh adalah molongo pintu masuk surga dengan syarat iman Islam ihsan amin kade syaratna Pak tekadkeun rukun iman nu genep jalankeun rukun Islam nu 5 sareng ihsan tong eureun-eureun ibadah eta syarat alus ka indung bapak tapi tara salat anger terjadi leres sabab naon rukun Islamna coplok alus ka indung bapak ngan tara zakat anger terjadi alus ka indung bapak ngan duit geus loba teu daek ka Mekah anger terjadi naon sababna lamun loba duit harta banda 10 hektar sawah mobil 10 aya ka Mekah encan diancam ku Rasul leres nya mangkana lahu jadun tuballighuhu ila baitillah falam yahujja asa ayamuta yahudian aw nasranian cek nabi saha jalma anu boga bekal anu boga rizki anu boga milik leuwih anu bisa nyampaikeun manehna ka Mekah pikeun ibadah haji tapi teu daek ngalaksanakeun ibadah haji asa ayamuta yahudian aw nasranian dikhawatirkeun eta jalma maot jadi Yahudi atau jadi Nasrani alias teu kabawa iman jeung Islamna naudzubillahi min mata gumatikeun Pak mengpeung jumeneng nu gaduh milik rezeki naon loba-loba ting duit teh mau dibawa maot terus da urang di Puhun teh sekedar tempat ulin lain lembur urang Puhun teh Wanasaraya teh terus lain lembur urang hoyong terang lembur urang nu sabenerna hoyong terang saur Allah mah lembur urang nu sabenerna darul akhirah hiji kampung nu disebut kampung akhirat didingnya abadi Pak ari Puhun Wanasaraya jadi naon
Wanasaraya Kalimanggis Puhun sekedar tempat ulin urang. Naon cenah? Tempat ulin. Laras Bu? Pedah baheula we aki jeung nini urang tempat ulinna di dieu. Kusabab ulin loba cocooanana da ulin. Naon cocooanna teh? Tuh cocooanna teh sawah, cocooanna teh kebon, cocooanna teh mobil, imah, motor, HP ayeuna mah. Laras eta teh cocooan. Barali ku endong jeung bapak urang teh. Duh ka kamarana tah ayeuna. Nini urang aki urangnya. Nah, ka mana uihna ka lemburna teh Darul Akhirah. Ngan mampir heula di hiji makom intidor nu disebut alam barzah atanapi alam kubur. Jadi nontos maut sadayana can ka akhirat. Termasuk Rasulullah ge masih di alam kubur. Cik kira-kira cocooanana dicandak henteu? Sadayana ge teu aya nu dicandak. Sawah 110 hektar sugan mawa segon sakarung ka jero kubur teu aya. Harta banda seueur, pom bensin gaduh, pabrik gaduh, semuanya kita tinggalkan. Rek mawa naon balik ke alam kubur jeung ka akhirat. Lamun ayeuna teu daek salat-salat acan, lamun ayeuna teu daek ngaji-ngaji acan, lamun ayeuna teu daek beramal soleh jeung amal kasayan, sabab eta nu bakal marengan urang ketika balik ke alam kubur jeung ka alam akhirat. Beres. Sok balik ngaji tapakur. Siap? Ketika uih ngaos urang bakal digentos acuk ningali lomari ayat 3 lomari na baju. Hargana aya nu teu mulai puluhan ribu, ratusan bahkan nu ngajuta. Tapi bapak jeung ibu bade tafakur, ya Allah, eta baju abdi sekedar cocooan. Di mana abdi balik ka Gusti eta baju kabeh moal kapake. Rek nu beunghar rek nu sangsara sadayana ketika maot bajuna diganti ku kain nu pangmurahna nu disebut kain kafan atanapi boeh. Teu meunang keluargana protes pedah beunghar. Cek keluargana teh punten kumaha cenah imah mayitna beunghar. Ngarah dihargaan we cenah ku malaikat, kumaha lamun boehna teh diganti make lepis. Aya teu? Teu aya. Rek beunghar ku kumaha ge eueuh nu make lepis. Kemudian urang bobo dina kasur anu empuk, alga, swallow, spring bed hargana puluhan juta, anu 12 juta segala. Tapi eta kasur sementara. Begitu maut rek nu beunghar, rek nu sangsara, rek pejabat, rek rakyat kasurna diganti make taneuh. Teu meunang ka kuburan mawa kasur. Terus bantalna diganti ku buludan-buludan taneuh diselapkeun dina sirah dina cangkeng dina sampean bantalna sebagai ganjal. Lamun urang di dunia sok make parfum anu seungit, begitu maut diganti ku nu murah. Rek pejabat, rek artis, rek nu beunghar, rek nu sangsara, parfumna diganti air mata duyung, minyak cap nyong-nyong, 2 kali ngagocronkeun ke puring ka 10 punduk bau mayit. Leres. Lamun urang di dunia sok make kaca soca, begitu maut punten digentos make kapas. Leres. Itu teu meunang keluargana protes. Cek keluargana teh punten kumargi cenah ieu mah mayit namin bisi teh kadeuleu cenah malaikat kumaha lamun make kacamata min teu meunang. Sarua mawa harta sadayana ge bakal ditinggalkeun. Ku sabab kitu pesan simkuring, hirup di alam dunia jangan sombong, jangan congkak pedah harta loba, pedah jabatan luhur, semua itu sekedar amanat titipan Gusti Allah. Justru nu paling berat adalah mempertanggungjawabkeun jaga naon nu dititipkeun ku Allah ka urang sadayana. Sabab urang sadayana rek pejabat, rek rakyat, rek presiden, rek tukang laden, rek gubernur, rek tukang bajigur, sadeu, rek bupati, rek tukang meri, kabeh bakal jadi sebujur bangkai. Kasurupan Oma Irama. Yos. Bahan renungan buat kita sekalian. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa.
anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanyana abdi sadaya adalah milik Allah, jeung abdi sadaya bakal balik ke Allah. Al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Maut adalah sebuah pintu, semua manusia akan masuk kepada pintu kematian. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjela. Terima kasih, terima kasih. Itulah sebuah lagu Kasurupan Oma Irama. Mun pajaja ngondang Oma Irama asli ayeuna mahal harusnya. Cantang tuh daekeun di kapung ieu mana? Kapuhun. 10.000 aya 10 juta urang saja lagu Oma Irama asli. Ya bagus kolot, ya bagus pareot. Harusnya ya daripada Oma Irama aslina eueuh, geus sadengekeun Wawan Irama ini. Saya aya. Moga-moga sing jadi kabungahan kanggo sadayana jamaah. Amin. Jadi maksudna simkuring mah dakwah lewat lagu teh kunaon kok diharamkeun? Eta teh kan hasil cipta karya manusia, bangsa Indonesia kekayaan teh eta. Asal urang ulah disalahgunakeun. Harusnya nilai-nilai seni. Jigana kadaharan geus dikumpulkeun mah tarengeusan ieu teh. Terus kan Pak? Capek henteu? Capek henteu? Saha nu capek? Oh, ada kuring nyanyi lagi. Nu dihandap mah hehehe, kurang bentar. Mawar bodas cenah mang. Mawar bodas wios. Oh, udah capek. Lain bisa aya nu bade nyumbangkeun. Aya, mangga tah, abi atoh ya. Bade nyumbangkeun lagu dangdut, lagu Sunda, lagu qasidah, lagu sholawat Nabi, mangga. Ngabantu sim kuring lah, salagu 2 lagu mah wios. Mameh balik ke Bandung. Mangga dihaturanan. Beli anu badang giring bingah karena disunatanana cepreja
Bade ibu-ibu, bade neng-neng, teteh-teteh, bapak-bapak, pemuda, mangga nyumbangkeun lagu, bade na panggung, bade dihandap, mangga. Ya insyaallah tukang kiborna siap. Aya Bu? Aya teu? Bade Pak Ustad tuh. Ya kuat geus ngoprot kieu mah itu. Can nyanyi, can pidato. Ngan alhamdulillah geus nasib simkuring. Mudah-mudahan sing jadi naon barokah. Pasti simkuring uih pasti dibere sedekah kudu hajat. Terusnya sing kagentian ku Allah ku rezeki anu berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Hitung-hitung lagu terakhir welah. Tadi kan abdi ngebahas ya. Ngabahas bahwa indung teh doana seukeut. Seperti naon? Doa Nabi ka umatna. Jadi sanaos Kanjeng Rasul parantos ngantunkeun urang bisa keneh didoakeun ku Nabi. Kumaha carana datangan indung urang Pak. Sanajan ayeuna tos karolot ieu da baroga indung. Terusnya dongkapan lamun bade naon-naon teh nyuhunkeun doa. Gelegerkeun bade usaha teh. Mamah gitu doakeun abdi kita indungna teh kan pasti ngadoakeun doa-doa kasaean. Ieu contoh ti pengusaha Majalaya di Bandung. Kenapa mereka sukses punya pabrik, punya anu di antawis kunci suksesna abdi ngebandungan langsung kieu. Anjeunna mah mulai mengerjakan perusahaan, apapun perusahaanna rek alit rek ageng ngudupruk heula ka indungna nyuhunkeun naon? Doa. Sabab eueuh deui keramat nu paling ampuh di dunia ieu iwalti doana indung kanu jadi anakna. Ya karena sabtu takson ya hoyong keramat. Itu lagu terakhir lah bias Bu. Abina geus leuleus ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kasih sedekahnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Dengan berakhirnya lagu keramat, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam ini. Hapunten sanes abdi kirang sono patali tanaga simkuring terbatas. Enjing oge aya pengawasan di Ereng Wetan daerah Bandung. Malam Senin di Mundal, kemudian malam Kamis ka Ciamis kadinya ka Pamokolan.
wios teu nanyakeun ge deh. Poe ieu ge kedah nama 2 sareng ka Jakarta. Tadi pagi-pagi abdi kedahna ke Jakarta. Ngan ku abdi dibatalkeun sabab eueuh nu ngondang. Tuk simkuring nanaonan aing ka Jakarta diondang henteu. Mending ka Puhun. Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah sabada kamari sasi Maulid, alhamdulillah setiap malam abdi ka Kalayangan yang anu amis-amis. Ayeuna oge dikersakeun ayeuna ngobrol di Puhun. Teu maksad magahan ngojai kamari, teu maksad nitah narekel naik ka monyet. Ieu mah etang-etang ngiring jabung tu malapung, lauk buruk ngilu mijah piritan milu endogan. Sasiereun sabeunyereun resep ngobrolkeun agama. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Tomat limun dina bilik, uyah dina panggorengan. Omat lamun wawan balik, ulah ngupat ka gorengan. Daun nona, daun saga, katuruban daun awi, teu ayeuna sugan jaga. Mudah-mudahan simkuring sareng urang Puhun tiasa ditepangkeun deui. Tumpak sado kaleuwi panjang, kudana abrug-abrugan, pidato tong panjang-panjang, ieu beuteung geus kukurubukan. Tapi samemeh ngadoa, alangkah indah upami urang tadi dikawitan ku sholawat, urang tutup deui ku sholawat. Wios Pak. Margi pan aing ngaos mada tos disimpulkeun salarasna ku simkuring, hayang boga budak soleh mah 5 lah. Hiji, indung bapakna sing pinter nyontoan soleh. 2, paraban tina rezeki anu halal. Beres? Tina rezeki anu halal. Nu katilu, tanamkeun rasa nyaah ka kolot supaya indung bapana ridho. Ridallahi fi ridal walidain. Ridona Allah gumantung kana ridho ibu rama. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bebendu Allah gumantung kana bebendu ibu rama. Matak nu katilu tanamkeun nyaah ka kolot. Nomor kaopat, lamun bapak ibu ngaluarkeun duit, ngaluarkeun biaya keur kepentingan anak urang, timulai model kieu, model sunatan kan make biaya terusnya. Kemudian ke mangmeserkeun bajuna, mangmeserkeun sapatuna, mangmeserkeun sagala rupana, jajanna, biaya sakolana. Setiap urang ngaluarkeun milik rezeki ke anak urang, niatan sodakoh jariyah. Supaya naon? Supaya janten kekuatan iman ke anak urang. Ya Allah, abdi saja sodakoh, muga-muga barokahna Gusti ka budak abdi sing jadi kekuatan kana imanna, sing jadi kekuatan kehebatan kana Islamna, sehingga budak abdi janten budak anu soleh. Amin. Terakhir nu kalima, naon kunci sukses hayang boga budak soleh? Gaulkeun budak urang sareng babaturan anu saroleh. Tadina marek ngeusan gitu, ngan kudu dibahas anggar beusitan ngarti gitu. Biosnya apa bios? Bonus lah sakedeung deui. Hadis Rasul nyebatkeun kieu Bu. Arruh karih. Hadisna pondok, ngan tangtu semua ustad ngarti ieu maksudna. Arruh karih. Ai roh manusia, karakter manusia karihi eta seperti angin. Seperti naon? Angin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Budak nu lahir ka dunia sadayana suci. Lamun diibaratkan angin, namina angin tawar. Can boga ambe, can boga sifat. Namina angin naon? Tawar. Tergantung eta angin tawar, gaul na jeung naon. Ngahiliwir angin tawar, gaul jeung ibu-ibu nu keur ngagoreng jengkol. Eta angin tawar bakal jadi boga sifat, nyaeta bau jengkol. Ngertos deh maksudna. Ngahiliwir deui angin tawar gaul jeung bapak-bapak anu keur icalan parfum minyak sengit, eta angin tawar bakal jadi sengit parfum. Ngahiliwir deui angin tawar gaul jeung nu ngaji, kebeneran tadi ngadarhui atah keneh. Pas datang ka dieu ngahiliwir angin bijil tina tunggir. Angin bijil na tunggir naon? Bekok. Sok eta angin tawar gaul jeung nu ngabekok bakal jadi bau bau tageg. Hitut teh apa aya genep Pak. Sok searching dina Google, ada 6 macam-macam hitut. Hiji hitut bom. Nu sorana gede, dut, eta hitut bom. Nu kadua hitut nu siga nu mengi sorana. Ngik, aya nu kitu. Nu katilu siga nu kadempet, pret. Nu kaopat aya nu eueuh soraan Pak. Ngan bauna luar biasa.
jika ban kempes pes anu kalima pikasirieun ngaranna teh hitut nini berek bijil jeung nu hejo geus ngajina mah ngomongkeun hitut we ayeuna mah nah itu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah kesimpulan pengawasan simkuring penting ieu. Jadi mangga ku Bapak jeung Ibu simpulkeun da hayang boga budak soleh mah ngaranan sing alus, didik kana didikan agama terutama ngaranna ge budak hurufna 5 B U D A K. B na biayaaneun, U na uruskeuneun, D na didikkeuneun, A na atikkeuneun, K na kawin. Disingkat budak. Nu kalima nu katilu bentak naon ngawinkeun. Urang tutup kulantunan sholawat Jabroil. Jelema anu getol ngaos sholawat Jabroil, sholawat Jibril isuk-isuk 10 kali, sore-sore 10 kali. Hirupna bakal loba papanggih jeung kabungah daripada kasusah. Amin. Bakal diberi cahaya dina hatena nyata nur tita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Jabroil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Sama-sama semuanya bersolawat. Mudah-mudahan kabingung, kasusah, kariweuh, kapusing anu sok diujikeun ku Allah ka urang dina kahirupan sadidinten. Mudah-mudahan sing dilengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Semuanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Jibril sallallahu ala Muhammad. Wa Nasaraya bersolawat, Uhud bersolawat, Jati Manggis bersolawat, Kuningan bersolawat. Mudah-mudahan ya Allah sing jadi tanda jeung lambang abdi sadaya ngarep-ngarep syafaat, ngarep-ngarep balasan cinta di junjungan abdi sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna 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 fi hajatina. Amin. Khususon wali hajati sahibil hajat pajaja subagja wajajatihi wa auladihi wa ashiratihi syari'an biizzatillah. Amin ya Allah. Amin.
kumargi tadi sahur Pak MC langsung ditutup laras ku doa sate acan mulih ya, orang tutup pelaku awasan doa ala kadarna atuh tisim guring kata-kata terakhir trek balik linek maut kata-kata terakhir bilih tema ayat cariosan nu langkung sahur bahe carek nada jembar hapunten di sadayana. Bukan ini yang saya mau tapi ini yang saya mampu. Hartosna naon nu diomongkeun ku sim kuring eta adalah tos ditakdirkeun dikersakeun ku Allah abdi kedah nyarios kieu. Nah, jadi eta teh salah sawiosna ilmu secara ladunia. Maksudna aya ilmu secara kasbiyah, aya secara ladunia. Maka setiap daerah abdi beda-beda nyarios. Aya nu cocok, aya nu henteu, bilih aya ieu nu kirang sapagodos sareng manah Bapak jeung Ibu sadayana sejata wakuf anu kasuhun hampura anu kateda mudah-mudahan teu janten ngirangan kana keberkahan urang hadir di pangaosan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustagos la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma ultub bina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa auladana min ahli syarri wa ahlil jahli wa iyyahum min ahlid dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal mizan wa qina adzabal qabri wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana wabil khusus ka ieu Bapak Uci nu parantos nyambungkeun sim kuring tiasa silaturahmi ka dieu nyata ti paguyuban Son Kabupaten Kuningan ya. Ya pasku eta. Hatur nuhun. Alhamdulillah tiasa ditepangkeun sareng manjang silaturahmina. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.